Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka cerot leungeun buntungna geus teu bisa disinggahan deui ngahanca kana beuteung lawana nu teu merapna kasarja teu beda we tinu ditotog ku beusi manehna ngagoak bari ngajengkang gedebut we nangkarak bengkam sedeng bedogna mecleng jauh naker kageuweungkeun jaba si kadutna mah kaudalkeun kabeh burusut sarta aya nu ambay-ambayan sagala taksiran bae manehna teh mentas ngadahar lotek genjer. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Hiji ani ngagero bari ngagentak malik lantaran karasa aya amber kana punduk lebat. Dua bedog geus nyampeuk nyaeta bedog-bedog wigenna jeung Jimpo anu harita geus bisa tanang deui. Barang Ani mireungeuh ting kolebatna dua bedog. Manehna rada ngaranjuk oge. Lantaran geus kacida nyampeukna sarta geus taya dijangka pikeun ngejat. Teu panjang mikir deui, lap bae. Ani ngareundek sapinuhna. Bedogna dipake nakis pangadekna wigeuna, sedang leungeun buntungna dipake ngababuk bedogna Jimpo. Trang. Sora bedog diadu, cerak. Tungtung leungeun buntung awor jeung seseukeunna bedog Jimpo. Mun wigeuna ngajaul ka tukang bari narik bedogna lantaran kasurungkeun ku hiji tanaga nu bobotna ratusan kati. Jimpo mah kalah kacolohok we. Teu beda tinu jantungeun. Ngarasa kaget nu lain lumayan. Lantaran leungeun buntung teh katempona teu kerel-kerel. Pada sidik beunang pisan ku seseukeut bedog. Eta deui nu mata kagetna teh sorana ngagecrek kawas-kawas nu diadu jeung barang teuas. Ngan untungna we manehna kaburu sadar kana pibahayaeun. Ngagentak manehna luncat ngajauhan bareng kabireungeuh Andi narajang ka manehanana. Ngagunakeun leungeun buntungna rek ngahanca kana gado. Mun teu kitu mah lapur. Piraku we gadona teu nyengsol. Bener euy, gonyok buntung teh hayangeun ngodar beureun. Wigeuna maksakeun ngahehe. Padahal di hatena mah teu kira-kira ngarasa kagetna mireungeuh kahebatanana nu jadi lawan. Halah, ulah kalah ka omong deuleu, empek gere cabut nyawa kaula. Ari bener mah Ani kabisa. Ani bari nyebrut narajang. Daun ceulik karasana panas, lir disebit. Lantaran pok deui disebut buntung ku musuhna. Bonyok buntung ngamuk euy. Wigeuna bari ngajorelat nyingkahan panarajang. Ngahaja mah panas, sangkan nu jadi musuh ngababi buta. Alah, ulah kalahkannya capek dulu. Kokot Anika, ku kaula ayeuna rek dibuntungan dulu. Awas. Andi bari nyebrut deui ngahambatkeun bedogna. Hehehe. Paos baraya. Wigeuna bari ngalegot.
Kolebat, bedogna rek ngahanca iga burung. Andi ngagilap, nakis, bari ngahiukeun leungeun buntungna. Tapi wigena oge teu kapalingan gerak. Manehna gentak nyangigirkeun badana, bari ngarobah gerakan bedogna, rek ngarojo ke kemplong. Bari jeung eta, Jimpo ngajeleng kagigireun Andi, bari ngaheumbatkeun bedogna, nu diincar teh sira Andi. Anu posisi badana semu nyangigir, nyang hareup ka wigena. Hiu, tang. Bedog wigena beunang di babuk, klap, gerelat ke belah kenca, dina gerakan panggal muih, sakilat, celok. Jadi tukangan Jimpo anu badana keur doyong ka bawah ku tanaga bedogna. Hiu, beletu. Bunukna dipepeg ku leungeun buntung. Ngahaja Andi teu ngagudakeun bedogna. Ku kituna mah manehna masih keneh boga ras-rasan. Dua, Andi ngagorowoh. Dituturkeun ku suara Jimpo anu ngagerung bari nyolontod. Meh bae bedogna ngahakan wigena. Ngan untung wigena cingeus. Ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Mun teu kitu mah hanteu. Manehna pasti bakal jadi korban bedogna Jimpo nu harita terus ngagebruk teu usik deui. Mireungeuh anak buahna sadua-dua teu usik malik deui. Wigena geus mimiti seber. Manehna luah kliuk nempoan Adria anu ti tadi keneh teu kadeuleu milu babantu. Luput ditempoan teh teu kapanggih. Lantaran Adria mah keur nyempot we ngadedempes tukang ngentang ka kawung. Ayo, geura budi deui baraya. Andi bari nyampeurkeun lalaunan. Lantaran mireungeuh musuhna siga nu geus taya untupan deui ngalawan, supaya bedogna dikana sarangkakeunana. Tapi ari pikeun wigena mah lain deui tumerapna. Barang mireungeuh musuhna ayeuna lemor. Teu anta parah dengan sabrut we. Manehna narajang, bedogna mending ngahiuk, nyempong rek megatkeun beuheung. Modar si buntung. Pokna gorowo. Cacan waktuna baraya. Andi bari ngagendak ngawangun pasangan tapak jala. Bari badana semu ngadang heungak ka tukang, nyingkahan congo bedog. Beletu. Leungeun buntungna ngahanca pigelang lawan anu nyekel bedog. Nepi ka badan wigena nyangeyeng ka bawah ku tanaga bedogna nu nyuruntul ngeplos ka katuheun Andi. Bareng jeung eta, leungeun katuh Andi nyebrut di handap ngasupkeun jurus landak nobros gunung pangleler ti Bahrawi. Duk! Teu minge deui, ngahanca dada lawan belah katuhu. Sabot wigena ngaheungeuh keneh, hiuk cerot, leungeun buntung ngahanca carehamna. Tilu, Andi ngagorowok. Dituturkeun ku suara wigena ngagerung teu beda we ti suara mobil beak bensin. Dak bae manehna nangkarak. Teu pira geuning. Andi ngagereneng. Red manehna kana kamalit jalan nempoan Adria. Kumanehna mah katempo yen Adria keur ngadedempes tukang ngentang ka kawung. Gerat, gajeleng, gajeleng. Andi nyampeurkeun. Nah, Pak, tengiring. Andi nanya sare. Ampun, Ujang. Bapak mah tong dicacanak, ampun. Adria bari ngadeg-deg. Namun, Bapak teh masih komplotan anak. Andi nanya deui. Sumohon, namun dah kau jangan teu gaduh maksud awon Bapak teh. Numawi ayeuna ge Bapak teh teu pipilueun. Adria sorana pegat-pegat bawaning ku ngarsasieun. Ya sanos kitu. Bapak teh tetep we lepat. Ti payun teh pantos janji bade babalik pikir. Nanging buktosna tetep we geuning Bapak teh ngalakukeun padamelan nu dilarang ku nagara. Andi ngaboleh. Ampun Ujang. Rumaos we Bapak teh. Sahabat keur kitu, korobas. Sada aya nu kurubutan di nu bala. Ari direre teh si horeng wigena jeung nu duaan lumpatan ting suruduk. Teu beda we ti bagong mabur. Geus teu nolih ka Adria anu keur ngobrol jeung Andi. Lantaran disangkana pasti Adria teh biluk ka musuhna. Mana tadi teu pipilueun ngurubut oge. Tu geuning naringgalkeun Bapak.
Ani bari ngareret kanu keur lalumpatan di nubala. Sumuhun sawios Ujang. Ongkoh da bapak ge moal ngiring deui ka maranehanana. Adrian embalanana bari ngaharuk. Ya, ari tos ayeuna bade ka mana tuh? Duka atuh Ujang. Ari bade ka lembur, tang tos bapak teh bakal bantrok sareng maranehanana. Adria bari semunu bingung. Nah salembur kitu. Sumuhun Ujang, maranehanana teh maratuhna di Karangsari. Kieu atuh. Kumaha upami ayeuna mah ngiring heula we sareng abdi kersa. Andi ngajakan ngarasa karunya. Lantaran mun nilik caritanana mah bener-bener Adria teh rek babalik pikir. Duka tuh Ujang. Adria tetep bingung. Milu kumaha, teu milu kumaha keneh. Pokona mah ngarumasakeun maneh jalma teu bener. Lah, hayu atuh, ayeuna mah lah ngiring ka abdi. Gampil enjing pageto mah. Kapan bapak teh sanes kagungan putra di Tanggulun? Sumuhun, kitu sae atuh Ujang. Upami teu kaabotan mah Ujang diheurinan ku bapak. Pak. Mangga atuh. Andi ngajakan indit atuh bring we. Laleumpang ngarendeng mapa jalan gede. Maksudna mah rek balik ka Cipancar. Adria sajaroning leumpang teh gawena ngan ngeluk. Inget kana kajadian baheula teh ya. Manehna kungsi pipilueun ngabegal Ki Rais nepi ka hanteuna ku leungeun Bahrowi. Ari ayeuna manehna sasat nyalindungkeun diri ka anakna. Oge pangna Andi buntung teh nya waktu kajadian harita sarta di dinya pisan tempatna. Sawaktu pisan jeung maotna Ki Rais. Kanca dangu sadayana. Lamun teras kana nasib matak ngarasulanya nya Bahrowi teh. Dinten teh oge ayeuna mah manehna teh sasat di bawah parentah Karna. Sanajan bener manehna mah tara dikuah kieu ditutah-titah. Itu jingjing ieu bawa. Tapi tetep we jadi teu bisa sakama-kama. Tapi kitu deui, kumanehna teu dijieun aral. Sumawona mun ngarasa tugenah mah. Malah ari gegedena mah nya ngarasa atoh we nu aya lantaran ku hadirna Karna ayeuna di lingkunganana. Manehna jadi bisa nyalindungkeun tina gangguan Andi anu rek males kanyeri ka manehanana. Ongkoh geus aya pokna yen Karna rek ngabantu. Engke mun kapareng amprok jeung Andi teh nya Karna pribadi nu bakal nyang hareupanana. Waktu Andi maluruh Bahrowi, malah nepi ka anjogna kalebak jero. Memang Bahrowi teh keur teu kamamana. Ayeuna teh manehna geus nempatan deui Gajah Ngambung. Malah keur ngadegkeun deui imah. Lantaran uti heula kapan geus diburak-barik ku Ki Jantra. Atuh sanggeus ngadegkeun imah, Bahrowi teh can bisa liar. Pokona mah karena rada horeameun lamun dibawa init-initan peuting. Ongkoh deui ari jero-jeroana mah karena teh teu panunjueun ari kudu ngalakon jadi begal mah. Da miluna ka Bahrowi teh bane we. Manehna ngarasa bingung pigeusaneun ngancik. Lumeh manehna teh keur abur-aburan tinu jadi kolot. Ayeuna sanggeus manehna ngahiji jeung Bahrowi. Kakara kanyahoan si horeng Bahrowi teh nyata nama hiji kapala begal. Malah nurutkeun dongengna Bahrowi. Calianti manehna teh aya komplotan-komplotan begal nu masing-masing dikapalaan ku nu ngaran Ki Jantra jeung Wigena. Begal-begal nu geus kaitung jadug oge ngabogaan sababaraha urang anak buah. Ku kituna jorojoy we
karena hayang naluk-nalukeun. Lantaran pamikirna, lamun eta begal-begal teh sakabeh tunduk taluk ka manehanana, kawasna pikeun manehna mah geus tangtu kacida bakal senangna. Kahiji tangtu moal boga saingan. Anu kaduana manehna mah teu kudu milu utrak atrok, kacape-cape. Cukup cicing we di imahna bari tumpang kaki. Kauntungan mah geus tangtu bakal terus ngocor. Dek dibadamikeun jeung Bahrowi. Nyapikeun Bahrowi mah leuwih atoh we nu aya. Lantaran mun kaparang bisa ngahiji teh jeung begal-begal sejena, tangtu moal ngayakeun riributan parebut alas. Atuh jadi tambah tanaga deui pikeun yang hareupan Andi. Ongkoh deui mata kreug-kreugna teh dina naluk-nalukeunana karena teh rek men tadi adu jeung kapalana wungkul. Jadi anak buahna mah teu perlu pipilueun. Hal ieu teh lain deui matak entengna pikeun Bahrowi mah. Lantaran manehna sabatur-batur moal kudu milu bubuh ripuh. Mimiti nu rek dijajal teh Ki Jantra. Lantaran tempat panghadanganana kawilang teu sakumaha jauhna. Teu kudu ngaliwatan lembur-lembur heula. Dina hiji poe mah bring we arinit 3 jah ngambung. Ngagunakeun jalan torobosan nu berasna ka jalan Limangan. Jadinya kakara mengkol ngenca mapa jalan anu berasna ka jalan Cagak. Nya di dinya karena sakomplotan megat Ki Jantra pangparatan jalan nu ti Ciaro. Tapi nya kitu kawasna bae can kuduna papanggih. Kabeneranana teh Ki Jantra keur arinit ka lemur hujung pikeun nempo pamajikanana nu nomer 3. Ongkoh geus kacida we deui ngarasa sonona kanu jadi anak. Nyaeta Nyi Tarsiah nu ayeuna geus sosobatan jeung Andi. Ti heula teh waktu Ki Jantra mentas galungan jeung Andi malah nepi ka asorna. Harita teh terus we manehna lumpat sabaturna langsung ngajugjug ka lemur hujung. Wogo tadina ge rek nempo nu jadi anak pamajikan. Pikeun muguhkeun beja anu majarkeun anakna rek digunasika ku Bahrowi. Sadatangna kanu dijugjug, kabeneran Nyi Tarsiah keur aya. Sarta teu kungsi ditanya deui, barabat be. Nyi Tarsiah ngadongengkeun naon-naon nu karandapan ku manehanana. Cenah manehna teh waktu rek init ka Ciaro pikeun nepungan bapana. Di jalan amprok jeung komplotan Bahrowi. Nepi kadarna patelak. Lantaran Bahrowi teh aya maksud rek ngagadabah kana kahormatanana. Persis dina waktu manehna geus teu walakaya, ana torojol teh Andi urang Cipancar. Kabeneranana teh memang Andi keur neangan Bahrowi pikeun males kanyeri. Lantaran cenah bapana Andi teh dipaehan ku Bahrowi. Dar we atuh galungan. Andi dihurup kutiluan. Tapi tatela Bahrowi sabaturna teu kuat ngayonan Andi. Nu hantukna Bahrowi mabur. Atuh manehna salamet katulungan. Teu kungsi jadi korban kabinatangan Bahrowi. Ogo we pikeun Ki Jantra mah lain deui mata kagetna. Barang ngadenge dongengna nu jadi anak. Lantaran sakanyaho manehna mah Andi teh muridna Bahrowi. Sarta nu salawasna rerejeungan ka ditu ka dieu. Ari ieu cenah nu nulungan teh bet Andi asa sulayanaker jeung sangkaanana. Ke. Nah bener Nyai, nu nulungan teh Andi. Ki Jantra nanya di barung kaget. Laras abah, Kang Andi urang Cipancar. Nyi Tarsiah oge bari semu kaget deui. Lantaran kabireungeunna bapana teh bet siga-siga nu teu percaya. Wah, si Andi buntung. Ki Jantra ngajelaskeun. Sumohon, nah gitu abah. Asa teu kagarit teh. Lantaran si Andi teh kapan muridna si Bahrowi. Malah kaditu ka dieu teh salawasna babarengan. Lantaran geus jadi komplotanana. Sumohon tadi nama abah mun kabehienakeun ka kore. Si horeng Bahrowi teh nu nolasan ramana Kang Andi. Tah ieu margina nu mawi ayeuna mah janten bandeng.
Nyi Tarsia ngayakinkeun nu jadi bapana. Moal gitu akon-akon mah. Ki Jantra masih kena teu percaya. Ari Abah. Laras Abah. Si Bahrawi sareng Kang Ani teh ayeuna mah parantos jadi musuh. Sarta darak-dak we deui ku Nyi Tarsia didongengkeun. Nyaeta waktu kejadian Ani digurubageun kana gawir teh. Anu jadi lantaran pedah Ani nulungan Ki Sahudi bapa kukutna anu rek dipateni ku Bahrawi. Geus ngadenge keterangan kitu mah kakara Ki Jantra gemleng kapercayaanana. Jelas kumanehna kaharti. Yen pangna Andi jadi ngamusuh ka Bahrawi teh. Kahiji lantaran Andi nulungan Ki Sahudi. Atuh kadua lantaran Bahrawi teh sanyatana mah nu kungsi maehan bapana Andi. Kukituna lain deui Ki Jantra ngarasa reuwasna. Lantaran kapan cikeneh manehna teh tas galungan jeung Andi. Manehna neren-neren yen Andi teh pipilueun rek ngagunasika nu jadi anakna. Paingan tadi Andi bangun nu teu rumasa. Si horeng teh manehna sorangan anu atah sasar. Ayeuna Ki Jantra teh keur aya di lembur pamajikanana. Ayeuna mah rada getol ngalongokan ka hujung. Nyaeta lantaran geus kajadian Nyi Tarsia rek digadabah teh ku Bahrawi. Tah ti harita pet bae. Nyi Tarsia teh tara init ka Ciaro. Lantaran dicaram ku manehanana. Nu matak manehanana ayeuna kapaksa we kudu mineng ngalongokan ka hujung. Saperti poe harita. Geus lila manehanana cineluk we di imah pamajikanana kaopat babaturanana. Ngadago-dago Nyi Tarsia tacan jol keneh bae. Cenah ceuk pamajikanana mah tadi teh pokna rek ulin ka situ Cangkuang. Ulin teh jaramah teuing. Jeung ku ngampleng deui. Payah kieu masih keneh tacan balik. Ki Jantra satengah nu gelendeng. Kayak sekedap dia oge panginten ngurunyung Akang. Pamajikanana jelengkeung. Kayak sekedap dia ge panginten ngurunyung Akang. Pamajikanana jelengkeung ti juru. Manehanana teh keur ngerodan sampingna. Iya we bisa kaburu-burit. Mangkaning peuting ieu teh pan kudu aya deui di Ciaro. Aya perlu puguh. Ki Jantra bari ngareret keburuan. Namu aku lem gitu. Anjing we atuh mulih mah anjing supados rine. Heeh, puguh we mun teh keperluan mah. Rek disusulan we. Maman. Yuk kaula anteur. Ki Jantra saterusna ngajakan dulmanan pikeun nyusulan Nyi Tarsia. Mangga Kak. Dulmanan bari ngareret ka Ki Jantra. Geus kitu mah teu talangke deui. Jerat-jerut Ki Jantra jeung dulmanan tarurun ti imah. Maksudna rek nyusulan Nyi Tarsia ka situ Cangkuang. Nyorang jalan jajahan nu kenca katuheunana masih barala ku rerembetan sarta nyayeun pinuh kurungkun-rungkun saliara. Geus puguh tangkal johar mah rajeg sapanjangna. Anjog anu dituju kaayaan teh kalah katambah pika keungeun. Lantaran sakurilingna pinuh ku rajegna tangkal kai nu geus jaranggotan sarta pinuh ku areuy-areuy nu ting arulang kajajalaneun. Teu beda we ti oray rek macok. Geus puguh tangkal caringin mah ngarunggunuk bangun angker-naker. Ditu di dieu ngajarumpluk rungkun-rungkun pantes pisan panyumputan bagong atawa sato galak diana. Kaayaan taneuna semu-semu beueus sarta baralanaker. Jelas kadinya teh langka pisan katincak ku jelema. Breh mireungeh kaayaan situ. Caina ngajumleng bangun jero naker. Caneom paroek sakurilingna. Kurang-kurang kawani mah. Moal kuat lila-lila cicing didinya. Dedeleuan salilana ngan bantrok jeung nu matak muringkak bulu punuk. Tengah situ aya nu ngarunggunuk. Di dieu oge katempona barala naker ku rerembetan. Malah tembong aya tangkal kai ngarampadak gomplok dauna. Kawas-kawas nama tangkal kiara
nu umurna tangtu geus aya ratusna taun. Pantesna teh dieusi ku dedemit-dedemit nu ngageus situ. Naga mana cenah budak teh. Geuning di dieu mah eueuh. Ki Jantra ngagerendeng bari panon mah teu oleh ngareretan ka sakurilingna. Sumuhun. Dulmanan mairan sarua deui. Panonjona diumbar ka ditu ka dieu. Namun ka itu saporos aya rakit tu sisi Nusa. Dulmanan nuluykeun caritana ngabarengan curugna nunjuk. Wah, mana? Nya. Oh, cing. Urang tempo ti belah ditu. Ki Jantra bari terus ngoreleng ka belah kenca, mapai-mapai sisi situ. Dulmanan ngicilik nuturkeun, sedeng masing-masing panonna tepetot ngareretan kapal bah Nusa. Ngadadak Ki Jantra reg leumpangna eureun, heg manehna dongko bari panon mah teu leupas ngureleng ka lebah Nusa. Tetela nyitar sia teh aya di dinya, tapi teu nyorangan. Aya deui baturna nu sejen. Ieu sababna nu matak barang breh katempo teh ujug-ujug digerowan we. Balah teh Ki Jantra teu pupuguh bet jadi ratug tutunggulan. Sedeng renghap napasna katempona teh bangun nu eungap naker. Kanca dangu sadayana. Munasabah. Ki Jantra rek ngarasareuwas oge. Lantaran baturna nyitar sia teh tetela nu geus kungsi pasendatan jeung manehanana. Nyaeta Andi. Jajaka buntung nu geus kanyahoan wewesena katut jajatena. Sanajan bener ayeuna mah geus teu dianggap musuh. Tapi pikeun Ki Jantra mah tetep we matak hariwang mun seuk bantrok teh. Kahiji kitu. Kaduana eta kumireungeuh petalakuna nyitar sia. Hubunganana jeung Andi teh mani bangun anu geus dalit naker. Mun Andi mah diukna teh nyang hunyar lambar bari nyarande kana tangkal kai. Tapi ari nyitar sia mah nyarandena teh kana dadana Andi. Dua leungeunna meulit ka tukang ngarangkul punduk nu disarandean. Sirahna semu dengdek bari beungeut manco ka luhur. Oguh we. Saha nu teu ngarasareuwas. Kangaranan hiji bapa mireungeuh anak parawan kitu peta. Lana lende ka lalaki teu beda we tinu masrahkeun diri sakujur. Saperti Ki Jantra ayeuna. Panonna nepi ka molotot. Ambekanana renghap ranjug sarta bari jeung ngeleper sagala nahan amarah nu ngagolak jeroeun dadana. Rek sapok-pokeun manehna ngagorowok. Tapi ngadadak murengked. Lantaran nu diingetkeun teh pibalu kareunana. Hongkoh deui. Dipikirna asa kurang bijaksana kitu peta teh. Sasat ngera-ngera anak sorangan. Jeung deui katempona ari Andi mah tetela teu ngayakeun reaksi naon-naon. Leungeunna duanana ngarumbay we ka handap. Sedeng panenjona terus manco ka hareup neuteub pajauhna. Mikir ka dinya teu loba pamolah deui leos we Ki Jantra ini ti dinya dituturkeun ku Dulmanan. Maksudna rek terus balik. Ongkoh ari jejeroanana mah memang ngarasa panuju oge lamun anakna kajodokeun ka Andi. Geus kanyahoan pangabisana. Oge katulupna Andi mah teu ngabogaan sifat-sifat jahat atawa curaling. Sanajan bener teu heula teh kungsi ngahiji jeung Bahrowi. Tapi dengan kababawa wungkul. Lantaran ari maksudna mah ukur guguru ilmu ngalap pangabisana. Dipikir kadinyana mah sok asa kacida teu ngartina. Saperti kaayaanna Ki Jantra. Manehanana teh kapan geus puguh lain jelema bener. Beunang disebutkeun saendang-endang ngan ngagugulung kamaksiatan. Babadog, rarampog, tempo-tempo bari jeung ngahahangu nyawa batur. Tapi naha
Minantuan mah make hayang ka jelema bener. Manehna teu hayang boga minantu kanu sagolongan jeung manehanana. Anak itu mah tetela. Bebeneran teu bisa dielehkeun ku kajahatan. Buktina Ki Jantra masih keneh butuheun geuning ku bener mah. Sanajan manehanana teh saendeng-endengna beri salah ngan nya kitu teh we. Ari kana bebeneran mah ngaku. Tapi ari kahayang ngan dina salah bae. Da eta tadina mah manehanana teh ngan ukur ngagugulung bener ceuk sorangan. Kajeun teuing salah ceuk batur oge. Tapi coba lamun Ki Jantra tadina ngagugulung bener teh bener ceuk hukum, lain bener ceuk batur atawa ceuk dirina pribadi. Tangtu manehna moal nepi ka ngalakon jadi kapala rampog sagala. Sadatangna ka imah ngan pok bae Ki Jantra nyarita ka pamajikanana. Maksudna mah mapatahan supaya daek ngageuing kanu jadi anak ulah diabur teuing karepna. Mangka-mangka awewe bisi aya matakna nu mamalana geus tangtu bakal ngawirangkeun kanu jadi kolot. Har, nakumaha ya Kang teh? Masa bodoh abdi mah teu da teu nitenan sapopoena. Sanes, harus nyai teh nakamana kitu? Teu sareng geuning. Kapendakatan mah henteu. Beejah nyaeta pamajikanana. Kawas nu teu sugemaeunaker di papatahan ku nu jadi salah kieu teh. Ari maneh. Di papatahan teh gancang naker nyangangang. Ki Jantra bari semu molotot ngarasa teu ngeunah ngadenge pok-pokanana bijah kitu. Cumohon, perkawis eta mah da puguh tos jadi kawajiban abdi anu jadi indung. Abdi ge nyaha atuh ka anak mah. Bijah teu wudu mani pewat we ari di polototan mah. Ya, nya teh padut. Geuning atuh itu si Itar teh kalah diabur kitu. Ki Jantra kalah kapeuki molotot. Har, diabur teh diabur kumaha? Sareng mana atuh si nyaina ayeuna? Bijah jadi teu ngarti. Mireungeuh nu jadi salaki kalah ka sentak porongos. Asana teh teu gugur teu angin. Diabur, kumaha we nu diabur? Kawas kana hayam maneh mah ka anak teh. Ki Jantra jadi nyeuneu meupeus keuyan meureun ti dituna mah. Hai, nari Akang. Nya mana atuh si nyaina ayeuna Kang? Kapan sanes dipilarian tadi teh? Aku maneh ka itu. Tuh, di situ cangkuang keur bobogohan. Ki Jantra bari ngadilak. Geus puguh bubudena mah manija motrot. Bobogohan? Bobogohan sareng saha cenah Kang? Bijah ngariuk kaget. Jeung si Andi. Ki Jantra nemarana pondok nyogok. Samios atuh Akang. Teu kitu mah atuh moal boga salaki anak perang teh. Ongko da geus gede ieu. Geus majeuna. Kapan urang ge kapongkur, tungtungna mah pruk we. Bijah bari rada ngaranyu. Ngageuh-geuhkeun nu jadi salaki. Oge kapi asem we ku lalakonna baheula. Ngomong teh kalaka terus yang ngacapruk kanu lain-lain maneh mah. Urang mah puguh di imah. Lain susurumputan di nu buni. Geura ngarah naon ka jauh-jauh make los-los ka situ cangkuang sagala. Ki Jantra bari ngalieus. Red ka anak buahna anu keur ngararenyu nahan piseurieun. Asa kagugu ku caritaanna Bijah. Aneh. Nu teu sakalian dicana atuh si nyai teh Akang. Bijah rada teger ayeuna mah. Lantaran katempona salakina teh jamotrotna rada peurai teu pati keding hangit cara tadi. Wah, teu disampur-sampurkeun acan, ukur ditempo ti kaanggangan. Ngaraskeun atuh ari kitu mah Akang teh. Lain ngaraskeun. Ki Jantra gancang nempas meni nyentak. Pelototna bijil deui. Kitu we, ja. Omat, papatah teh budak teh.
ulah diantep sakarepna. Ki Jantra nuluykeun nyaritana bari jung we manehna nangtung heg ngareret ka anak buahna ngajakan indit kurinatna. Har, na bade mulih bae akang teh, moal ngantosan harsi nyai akang. Keur bobogohan mah. Lain dagoan-dagoaneun. Kitu eta mah ya. Lain nyari kahadean ngan era we. Depan uju kami mah. Ari ngahajakeun mangkalan kitu mah. Mohon mangga akang, tangtos teh ku abdi diburukan. Bijah oge jung nangtung rek ngajajabkeun salakina kaburuan. Kanca dangu Nyi Tarsiam harita teh keur jongjon we paduduaan jeung Ani di Nusa Situ Cangkuang. Memang saeutik oge boh ku manehna boh ku Ani sama sakali teu katitenan yen tadi Ki Jantra ngalanto kalabah dinya sarta nempoeun ka maranehanana. Ku kitu teh mah puguh duanana keur pada-pada anteng nganteur sakarep hatena. Mun Nyi Tarsiah memang keur ngarasakeun kebek ku kasugmaan, tapi Ari Andi mah sabalikna. Boro-boro make ngarasa bungah manehanana mah. Malah lelembutanna mah keur ngalayang we ka anggangna. Ngulincer luhureun lemburna. Terus nyirorot ka palebah imahna Pak Haji Sobana. Ngadon kokotetengan neangan Nyi Euis Sumarni anak Pak Haji nu bungsu. Andi, Kang Andi. Sora Nyi Tarsiah semu ngaharewos. Karasa heabna haneutna napas maduk kana gado. Puguh beungeut Nyi Tarsiah teh keur nyangheuy teu jauh. Aya naon Euis? Ani ngaranjug asa digebah. Lelembutanana keur ngintip-ngintip bebene pamepes hate. Nepi ka nyarita oge agak gugup, malah nyebutna oge salah. Rarasaeun. Idi, maka nyebat eulis geuning. Nyi Tarsiah ngagelenyu, bari leungeunna mah tacan lepot, masih keneh montel we kana punduk Andi. Andi rada ngabelehem. Kalius manehna ngabaliurkeun beungeutna, nyingkahan bubuden pinuh panggoda. Orokaya leungeun Nyi Tarsiah nu meulit kana pundukna teh mani pageuh. Andi, Nyi Tarsiah ngarewos deui. Aya nyebut ngaran, aya oge nyebut akang. Bade aya naon? Sing laras atuh calikna. Andi ngised diukna. Kakara kumaneh karasaeun yen leungeun Nyi Tarsiah teh ngarangkul kana pundukna. Tadi mah teu katiten. Ngecewis Nyi Tarsiah teh keur ngebrehkeun eusi hate. Sanajan henteu tog moal diceplak pahangkeun. Tapi ku mireungeuh petalakuna sarta ngadenge ucapanana. Ku Andi geus bisa diteguh kumaha jero-jeroanana Nyi Tarsiah nu sabenerna. Nu tumrapna ka Andi mah lain deui matak bingungna. Tetela Nyi Tarsiah teh teu kurang teu leuwih teu beda we ti ka adi pituin. Mun seuk manehna boga adi teh mah moal teu kitu pirasaeunana dina namplokeun ka nyaahna. Sajabana ti kitu ongko Andi teh kataji ku adat pangadatanana. Nyi Tarsiah teh boh tingkahna boh ucap-ucapanana semu-semu kasar naker tapi mata kresep. Teu kaopan, babarian baeun, babarian ngambek, tapi tara lila sarta tara aya urut-urutna acan. Ieu sababna. Sajaroning nyang hareupan Nyi Tarsiah teh hatena ngadadak keras inget ka Nyi Euis anu mangkuk di lembur. Wantukna lelembutanana ngalayang leupas tina kurungan. Ngilik-ngilik nu keur ngancik jungjunan paneger ati. Nepi ka keur waktu badan Nyi Tarsiah ngalene kana dadana sarta leungeunna terus meulit kana pundukna. Sama sakali kumanehna teh teu karasaeun. Lilir-lilir so teh dumeh kadenge galindeungna. Mani teu sirikna nompo naker.
Oge karasa di kana gadona aya nu haneut-haneut. Heab napas nanyi parawan nu harita keur nyangheuy. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.